capek peperen wae mah oda isuk-isuk geus mantau ka mana meureun. Ieu runtah meuni napuk di kolong, ieu piring ge aya di kolong. Ari ngomong apik wae, apik tek sorangan eta mah jelema teh Ngarogok lah. Karek ngaladog peperen mah. Wah, kieu geus ngaladog, ari ngomong sieun we kudu gelo cenah. Padahal panen geus beak ngasagamana nya nini odah teh. Sok harareran da kan nini odah teh. Ngomong sieun wae ku si Jupe. Tempona mah ngaladog we. Neuneunan duit ge henteu, jaba perih beuteung di tos ngejo we deungeunna. Ka mana nyarek di teangan sugan. Ujang kasepin aya di dia, Jang. Iya, Mak. Kebetulan ini sawah punya bapak saya. Oh, ini teh sawahan Bapak Ujang. Iya, saya ikut bantu-bantu di sini. Oh, Gusti, sugan teh Ujang teh lain orang dia. Kebetulan ya saya ikut bantu aja ke sini. Ya alhamdulillah atuh Gusti Ujang keur kasep teh. Yang geus ieu tadi mah barakilo. Bentar ya. Gusti, Ini keur pegang kasep. dulu aja. Hah? Pegang dulu aja. Nanti kita hitung-hitung lagi. Itu di emah ge di imahnya aya keneh bawon. Masih ada? Masih aya. Arek dicokot mah Jang Ya udah, sakalian gitulah. Ya udah kita ke rumah dulu aja. Ka rumah emaknya, sabarian ulin ka emak Hai Jang. Mantau ka mana sih nya nini odah yang meuni capek dan angan eueuh ka ditu eueuh ka dieu eueuh Bela cenah po nini odah teu. An kagugoba. Kagu kunaon? Eta Ibisia. Heeh. Di Rukmini. Heeh, kudu biruk mini. Nya ketemuan di Facebook. Gusti. Teu Di nyaho. Facebook. Teu nyaho mah lalaki na gua geus bisa. Amit mantak aing mah hirup cara kata ketemu di Nah, Facebook. ya. Mending di micet. Ka belejog teh hidang. Nya Foto teh. kalau di foto nama cenah bermobil pas datang we tadi make motor legenda. Mending legenda cina bener otok-otok motor teh motor usirip teh Bisa nya. ada ka mana ngomong-ngomong. Nya nu odah si amprok teh nya mah odah. Kok nyaho geus ini ka dieu lah. Rek ka mana sih Beli sia? kacang. Hah? Beli kacang. Beli kacang naon? Kacang panjang kacang pondok. Kacang hidung. Aya wae. Yam, Katamuan di yam Facebook. kade eta duit tasnya. Heeh, kitu yang dibayar Mun dieu dan mah odah kudu ka mana nya? Ngomong-ngomong ya Bu Haji jadi iya mitra travel umroh, besi ngarek umroh. Ti teh Bu Haji ya. Kumaha we Is? Kumaha rek umroh Bu Haji, urang teh jeung dahar ge harese. Ya, ari geus Gusti Allah marengkeunna Is, jalanna ti mana wae. Boa-boa aya dulur jauh anu beunghar mere duit ya Is rek umroh mah cenah. Tah kari daftar ka Bu Haji. Nomorna aya, arana aya. Nyaho, Bu Haji. Besing imahna teh nyaho Pila penting teh nyaho imah Bu Haji. Oh nya besing Jalamana poho. nyaho, ngajubleg segede naon. Gede keboleh Is. Ya kebo mah gede ting Haji. Oh gitu. Ya, engke sebarkeun ka dulur-dulur manehnya. Bu Haji keuling mun ka dia ka salembur. Hanya sakalian nagihan we sugan aya anu minat itu. Heeh. Ya ngomong-ngomong kakek mana balik teh sih? Ya balik nama Bu Haji teu mawa duit. Aya ngadon sare unggul Oh, kangen. menang bulan-bulan teu balik-balik teu ngiriman kita ka mana mah kada Alah. Haji. Sia. Eh, boga nu ngora. Bu Haji kenaon? Oh, iya mungkin Iya, lagian Bu ya. Haji tah. Geus loba duit na oge segala paket umroh. Oh, nya naonnya iya usaha mah aya nu percaya nya sina gabung ka dieu nya gabung we. Mun dibeakeun bantu Bu Haji. Umroh hayu atuh ya. Boro-boro umroh hutang ge pabalatak Ya iya, mah geus Allah ngeresakeun ti mana we rezeki mah ya. Ya, Buat heeh. bulan hareup mana anu ngawin bos. Bu Haji teh bisa wae. lah cenah kitu. Ya sugane Bu Haji nya. Ya boleh murah-murah Bu Yayanan teu leutik gitu. Si Oh, emang can marhaba di imah. ai soal marhaba mah eta mah ngaranna ge ya ai mampu ai teu mampu mah yang geus penting urang mah
naon silaturahmi jeung tatangga jeung duduluran minta doa dari Umroh 3 tahun bisa tuh Bu Haji. Umroh 3 tahun. Hanya bisa iya cicilan ya. Sekalian jadi pembantu di itu, wing yang jadi pembantu deui ah. Kanya geus entong balik atuh tas umroh teh langsung di ditu dengan pagawean. Oh nya. Loba kenalan lain nya di ditu. Loba, kenalan Baba Saud bin Abdul Aziz ge wau keneh di ditu. Di Saudi. Si mah bisa wae. Ya mang apa? Bu Haji. Iya. Eta babah. Bahasa teh. Babah eta gede teh. Ya gede urut tudungan urang baheula di Riyadh di Al Ghasim. Kurang Eta digaji barayam. Nya urang kabur baheula menang 1 tahun setengah Bu Haji Ya, ya. sanggup. Mana mah kurang numpang gitu emang. Nempo naon teh ah bisa wae. Ya numpang nu babahnya Bu Haji. Oh, Numpang cenah nu ge babah ya. ge. Cenah ya anu cek baralik ti Arab cenah anu babah galet teh. Ya tuh apa dawingnya di ditu ngababu lenek nempuan bobogaan majikan. Ya, lain cenah mah Bu Haji pernah numpang meureun. Ah, intel lah ya, ngade ngecek batur. Eta naon si Bu Haji ah? Iya ngomong-ngomong ya bawa ya. Oh, sugane urang aya rezeki. Oh, sugan Umroh boga karepna. salaki bos diajakan umroh ya. Eta si Akem mah tawa besing rek daftar umroh mah ya. Oh nya Bu Haji. Pan si Akem loba duit Kita nah. mana ngomong-ngomong ke mana? Jangan mah odah. Mau odah. Oh. Kan tetangan we mau odah. Nyati isuk awa di imah ah. Urang Ada yang bawa deh ya. Kayak dibawa ku si Jupe nih. Tah. Ya si Jupe mah geus ka rumah sakitnya isnya. Bos. Eta teh. Oh, ada Terus Bu emang. Haji di Ya. Farmasi Jiwa Persada Soalnya mah. orang tuh ningali sih. Pas hari tahunku pas mau data orang nyaho. Mitohanan yang anu wae. Ya, gara-gara bebana berat teuing meureun. Beban hirup piraku beban karet ah. Oh, ujang teh seorang Cikampek meureun jang. Iya, Oh, sawahna di dia loba meureun berhektar-hektar kitu. iya, ya bapak saya sebenarnya orang sini, cuman saya pindah ke Cikampek gitu. Pantesan atuh emak teu wawuh nya. Oh nya alhamdulillah atuh nya menikmat beunghar mun ujang teh. Nya geus atuh jang, ye dengekeun nya emaknya. Ujang pan jomblo ya. Encan boga pamajikan lain ujang. Pacar. Belum. Kumaha mun jeung si Iam? Hai. Saya ka emak ieu. Tak ada poho promosi ke. Ya, kudu teangan mau odah. Oh, ayo ah. Ayo. Iya. Is mer kamade urang rek balik is Balik nyangu. orangnya penyangu, tapi petugas teh enggak bohong. Eta moal nyangu arek balik. Orangnya mau lima, temahi saeutik Loba batur nanya. Yang urang teh bang sorangan budak kareuweung. Ieu meureun menang deui gaji meureun nya. Ya insyaallah. Ya Bu Haji mah moal saat-saat duitna ge. Insyaallah mudah-mudahan. Ayo atunya Is ah. Ayo. Ayo jang tah, pas kieu imah mama sok cari heula jang ieu meuli kuat babalataki si Iam ka mana si Iam? Iam. Oh ngaladog meureun eta pantom dikuat teh ditutupan budak teh. Ya jang mama emang kos kieu wae nya unggal poena teh recet we jeung recet jang. Ah, kadang heula ujar kopi mau lu jang. Hah? Udahlah, nggak perlu. Enggak perlu kadang urut nyokot parena heula nya. Kadang kos kieu mama babalatak jang. Kadang udah tengah ladog meureun ampun teh ngaring-ngaradog si ieu mah kitu jang sok tara dipeudetan panto teh abong kene imah-imah teh butut kitu nya ada butut ge da atuh lamun kumaha lamun beas mah dicokotan coba ge nya coba ini mah sok tinggalian heula beasna. Heeh. Boleh lah, nanti tinggal konfirmasi lagi ya. Heeh. Nanti tinggal ditimbang lagi berarti ya. Ulah murah-murah teh atuh jang. Ah, Ya udah. anu bisa tadi ge diatur. laku bara duit sih kuat 50.000. Ya, bisa diatur lagi nanti, dihitung-hitung lagi lah ya. Nya geus di bawah mal sih. Ya nanti suruh nganterin aja lah. Heeh. Nanti ada itu saya kesini. Heeh, nya jangnya. Heeh. Ini ada kopi mau jang? Di mana loba kopi? Ada. Aya. Ya udah, Kopi ambilin. nya jangnya ulin ka dieu ih meunin tunggal poe iya. Saya banyak kesibukan soalnya. Heeh, si Iem na ulin sih, lama eta mah ngobrol jeung si Iem nya ujangnya. Kadang jang. Aing mah ka mana sih? Eueuh kacang teh. Oh eta si Iem cenah neangan mah oda eta mah oda aya we di imah jeung sa eta lalaki meuni kasep. Kolot-kolot kitu hidang ngampihan eta naon brondong. Da pantes usum ngasage duitna beak wae nya pake meuli lalaki kolot-kolot kitu hidang. Saha si teu wau. Wah boa bos pare deui. Ini ge. Yang ngopi heula jang. Oh iya. Makasih ya. Heeh. Yang heula da eueunanan aya kopi doang jang aya ge.
Ya iya teh matanya boga paret teh ngasa kieu-kieuna da puguh ayeuna mah pake komben wae ujang tuh dah ge tara meunang ayeuna mah paling ge saranggeui 2 ranggeui meunang oge. Heeh. Tapi aralus dah jang menang mulungan ge nya. Aralus. Bisa dikumpulin aja ya berarti ya. Yang geus tungke ku mah diantekeun lah ka ditu nya ari ujang teu ari mah. Iya, soalnya banyak kegiatan banget kan sekarang ya, banyak acara juga gitu. Ya mak lah nganter ka ditu. Itu di ditu aya Bapak Ujang meureunnan. Ada, nanti tinggal konfirmasiin aja gitu. Ngan eueuh ngan sakieu-kieu mah eueuh deui da. Eueuh deui. Ah, meni capek nih yang ini odah ka mana meureun mantogna aing mah. Sia cenah kapanggih neangan indung sia. Can, aing geus paran kang kurinting oge. Indung sia di imah teh hidang Anu ngampikeun bener sia lalaki. teh. Ah, sia mah sok bisa wae. Oh, nyalain bisa wae aing tadi kan geus meuli kacang eueuh kacang nama. Kata sia mah fitnah, Ya, enggak usah percaya lebih mah. kejam daripada Ya, pemerkosaan. indung sia teh geus kolot ye, melobakeun salat, amal ibadah, ulah ngagunduk wae lalaki teh beda Kira sih. kuah coba ku aing ayeuna ka imah mun ngabohong sia ku aing dibom sungutna. Aing ngomongkeun saha tadi indung sia anu kanyataan. Kaset, bos pare. Nya. Ayo antar yuk. Mu amane we ka ditu aing mah aya menyebutna teh. Atur. Ya, indung sia geuning teh hidang. Ah, sia mah sok kitu. Sia teu nyaho. Nya henteu ku aing teu nyaho. Kaset ieu. Heuh, saha si juri meureun. Teu wau, apos teu jelema saliwat teh eta mah. Nya, paling eta mah halusanasi. Ya pantes indung sia mah ka sawah wae ge ieu duit beak, beas eueuh, unggal sia Saha digentong loba. Eh, buktina unggal sia meta duit eueuh wae teu nyaho mah eta teh pake kalalaki ya. Ah, sia mah sok kitu ah. Yang geus teh percanten ka aing mah ku aing di bejaan sia mah kitu wae. Awas sia mun ngabobodo. Di bejaan kos kitu kan teh hayang teh budu dah. Sok jang moh heula moh, di moh heula kopina. Ngan aya kopi hungkul jang teh. Wayah Mak. awe dah, ha? Ngomong-ngomong mau ke air. Ke air. Hai ka jero jang. Ah, tapi kos kitu kamar mandi nanya ulah Nggak apa-apa, ijit nya, nggak apa-apa. ada pugu ararijit di mana ge. Ayo, diantar kumaha ayo. Tajang di dia tajang. Oh, aing mah kacang teh eueuh aya loba-loba tukang dengan sangut teh. Ah. Is teh ka mana Is? Terus ulin, iya di bere bro susu. Naon ieu kreditan lah ya. Sia rek eta moal cenah umroh moal. Oh, aing boga umroh Iis, aing di dunia wae ge di dieu wae ge di lembur aing geus disiksa wae teu boga wae duit. Susan. Oh si Iis tapi lamun loba duit mah aing hayang umroh Iis Bisa nya. dicicil, dicicil. Sugan dihapus-hapus non dosa-dosa kita nya Isnya. Bisa dicicil cenah. Sia nah Is. Buka aing ge boga hutang eta ka mana can bayar. Mana Is Tas. tadi atuh sia mah mun salaki balik oge mun Salaki poho aing kana balik teu hutang moal mah. duit. Ki eta Bu Haji geus bisnis di wae. Heeh. Ini geus tukang rentem duit ayeuna Ya mana mah mau saat-saat duit na teu oge. boga salaki oge mana mah moal lapar nya Isnya. Saya ngomong-ngomong eta belum pangan baru ngomong. Eta mah udah tadi. Kunaon? Nampikeun lalaki Is. Ah sia mah gosip di wae mah. Nya aing mah ngagosip tuh tanya ka sieun ge nyahoon. Emang sia nempo Nya nampak tadi liwat geus meuli kacang. lalaki nu mana? Deui. Ya enggak kasep. Eta mah ini teh hidang paras duitna beak wae nya. Ada ngasak beak, ada ngeprik beak, bawon beak. Nya eta pake totoro galalaki. Is. Eta laku wae deh. Eta ngomong-ngomong saya meni piasa lauk cupang gitu tadi halis. Lulus aing yang bela. Asa malah lulus we salaki balik lah lulus, salaki eueuh lulus meuni. Nah daripada eta mah ngomong ke batu mah tah bising ek umroh. Ah Is boba ning umroh Is Terus tukang kalau hutang siap ge teu kabayaran ka Bu Haji. Jeung ka indung sia. Moal percaya, ya moal percayaeun aing daftar ka Bu Haji mah ieu geus cekal ku sia jeung sia we tah. Ih, ya jeung mitoha maneh beloon ih budak teh. Daripada kos kitu ngagosip wae. Masukkan hordenya ka dieu ada pantuan jang di pakai samping ini. Masukkan ka bolong ka dieu tadi. Kok emang ngawangkong jeung sahanya? Jang caina. Bener cek si Bella. Kalau mau eta mah di dia tajang. Laki sasinya penasaran da aing mah. Mak. Mak keur naon sih? Ian? Eta saha, Mak? Ian, Eta lalaki saha diampikeun? kasih ujang kasep. Huh, gini aja di dieu. Ayo, Mak keluar. Si Ian. Eta saha sih sabenerna, Mak? Si ujang kasep tukang melian pare. Geningan asup-asup ka kamar mandi rek naon sih? Arek kiih teh hidang arek kiih. Arek kieu meuni kudu jeung emak. Tah, wawuh teh sia ieu. Nya wauh lah. Ya, lain sasaha ieu teh. Eh, Mama tadi arek ngajual pare ieu. ah mama atel we, Wah, segala atel, ngajual teh, pare. tanya Ngajual atel pare ya, mah di Pak. sawah, ulah di jero Oh iya imah. tadi ge ka sawahnya berhubung Jangan salah mak. paham dulu. Tah, tanyakeun si Emang teh. tadi mau jual pare.
Kamu mah sama aja sama Oda. Aku sama guna teh hidang. Ya udah mak, ya daripada lihat yang ribut kayak gini, aku mau pulang aja. Jangan puranya. Ya. Udah ya. Emang si Ima geus kieu, mitna wae jelema. Boro-boro ka batur. Mama beki banget kaborondong. Pantesan cek si Bella beas eueuh, pare beak. Dengekeun ieu. Aing arek ngajual pare nya boga sakieu-kieuna. Ngajual ka ditu tuh, kasih si jalan ulah di dieu. Ulah diampi-ampikeun ka jero Tadi imah. mah di sawah ngajual pare kasih ujang kasep. Bawa apa sate mak? Tingan, pinaku teh aing jeung borondong ieu. Jeung borondong mah ngeunah mak daripada jeung aki-aki lihat. Nya heuh sia cek sia ngeunah oge. Cek aing mah teu ngeunah. Nah naonan aing kanu Terus, ngora kikituan. Tulus teu ngajualna. Nya geus tulus. Mana duitna? Nya aya. Dia aja wing ah. Jore. Nya geus ari kitu mah kuing rek dibejakeun ka umum. So sia. Mau oda ngapi-ngapikeun brondong. Ngabebejakeun wae kolot sia teh hidang sia, teu ngerakeun sia. Nya teu ngerakeun emang fakta mun uing gableg HP mah kuing geus dikapidiokeun. Videokeun. Untuk uing teu gableg HP. Emang kitu aing tukang pemeran video. Ya heuh, tadi ari kamar mandi. Jaba kamar mandi na hordengna meni ditutupan, meni rapi. Iya, ulah sok percaya wae ka omongan batur nah. Nah, percaya mah teh pugu fakta. Fakta kumaha? Fakta mah duana jeung borondong di jero. Arek kieu si ujang kasep arek kieu. Iya, pira ku aing sosorangan diantar ka Nya kana cina sorangan. Iku malah mun batur nyasab. Kan bang imah segede porep, meni kudu nyasap. Nya pan ari teh nyaho mah teh hidang. Udah nyawa eta teh lamun teu kanyahoana geus di ieukeun buat tinggal disodok. Buat nemen pisan emang sia lamun sia mah heuh meureunnan iam. Nya uing kos kitu ge da mana kos kitu. Teh hidang sia mah kos kitu banget ka kolot. Ya heuh daun murag daun teu jauh jeung tangkalna. Terus rek dahar ah. Mama kitu malu yo. So gelis banget budak. Tuh kan cangcut uing ge awam mak. Kemana kunci? Tadi dipoe di kamar mandi. Ya ku sia meureun teh hidang ah. Kucing dibawa ku si Ardi. Ya pira ku teh dibawa ku budak Gusti. Nah, coba cangcut anyar mah kena merekan. Masih ngapi-ngapi ke merek ya. Amit-amit teu ngeling dengan pira ku teh aing geus kolot ngampi-ngampi ke nalak. Teu hidang. Ai budak teh. Ya ngomong-ngomong kakek mana balik teh sih? Balik kamari aya balik sakedeung baji. Mere duit teh. Henteu teh. Isi kok malas. Ti isuk eueuh da. Kunaon si ditengan mah mau dah. Teu nyaho. Aku aing. Si anjing si Bella go. Serius Bella. Bella magrib mah teh nah ingat ngali. Si anu sari. Di Saudi. Si ieu mah bisa wae. Ya, Mang, apa? Ku haji. Ya. Eta babah. Bahasa teh. Babah eta gede. Ya gede urut tudungan urang baheula di Riyadh di Al Gashim. Gusti Mm-mm. teh. Eta digaji barayam. Nya urang kabur baheula menang 1 tahun setengah bu aja Ya, ya. sanggup. Mana mah kurang numpan kitu emang. Numpang naon teh hati. Nya numpan Teh babah. hati anu teh hati. Teh hati.